Wilujeng Sumping di podcast Mang Akoy, podcast slow santuy pikeun ngaleungitkeun kagabutan maneh. Yo, akhirnya orang bisa nyian podcast. Aduh, setelah sekian lama orang hayang nyian podcast akhirnya kasampean cuy. Jadi sebenarnya orang hayang nyian podcast di baheula mula. Jadi geus lila pisan, pokona geus lila pisan ti baheula. Orang hayang nyian podcast. Cuma kusabab orang teu percaya diri. Jadi orang nunda-nunda terus jadinya tungtunan henteu. Aduh, pokoknya orang yang nyin podcast di baheula cuma karena orang teu percaya diri, orangnya teu pede lah pokoknya mah gitu, teu pede nya apa meureun ari ngapodcast gitu, kos penyiar radio gitu kan kudu bisa ngomong, kudu bisa ngocoblak gitu kan, sedangkan orang kan eueuh guna teh hirup teh. Jadinya orang emang teu bisa ngocoblak anu wak wek gitu teu bisa cuy. Jadinya tapi alhamdulillah ayeuna orang kasampean bisa ngapodcast ngajaran gitu. Tapi sebelum ngajelaskeun leuwih panjang kumaha daramang alhamdulillah, mudah-mudahan daramang sadayana mudah-mudahan diberi kesehatan lah, terus anu keur sakit hati, anu keur galau gitu, mudah-mudahan maraneh bisa leupas ti kagalauan eta gitu karena masih aya urang di dieu. Aduh. Oke, alhamdulillah urang ngapodcast ayeuna anu kahiji boy, anu kahiji rasana ngapodcast deg-degan aslina, deg-degan pisan ieu malah. Aduh. Jadi intina jakeur maraneh anu keur santuy, anu keur ngadangukeun podcast ieu. Jadi dasarna urang ngapodcast tadi kan sing enjoy pokona mah maraneh kudu slow santuy enjoy gitu, kudu slow santuy enjoy ngadangukeun podcast ieu. Jadi gitulah. Jadi santuy wae nya, entong serius-serius teuing nya, tapi entong teu serius nya, kudu serius. Kudu diimbangi coy, nanaon kudu diimbangi, kudu disaruakeun, kudu disejajarkeun, kudu balance, asik gaya euy so Inggris maneh. Jadi sebenarnya orang emang hayang ngapodcast ti keur ieu mulanya. Jadi hayang ti keur ieu mula cuma karena kasampean gitu. Ya karena emang orang kan basic jakeur ngomong gitu, jakeur ngomong di hareupeun batur nya di HP sih lumayan rada bisa ngomong, cuma nya angger weh gitu cuma di HP doang bisa, tapi kenyataanna dalam dunia nyata orang masih eraan wa asli. Iya emang orang kudu sering-sering sharing sih, jakeur diajar public speaking yang jakeur diajar ngomong, orang kudu diajar deui karena lamun misalkan di dunia nyata orang masih era gitu, kaitungna masih sok eraan gitu, sok tarawani ngomong ya teu wani lah ngobrol-ngobrol anu ieu mah gitu nya gitu sih. Boning eta kan hari ngobrol jeung anu wau ge gitu, hari teu dipiheulaan mah da urang icing wae gitu kunaon, padahal di jero hate mah aya gitu wa. Di jero hate teh emang aya gitu, sok aya gitu yang ngomong iya, yang nanya iya, tapi setelah urang ngaluarkeunna gitu, ngaluarkeun teh ku hese teuing ngaluarkeunna. Ya gitulah, emang eta kekurangan urang jadinya gitu. Nah, tapi sebelum eta orang bakalan sebelum leuwih panjang ngajelaskeun naon, ngomongkeun naon, tapi di podcast kahiji urang ieu urang cuma arek ngajelaskeun kunaon sih urang ngapodcast gitu nya, paling ngajelaskeun eta heula karena nya jakeur ngabahas anu lain mah mungkin di podcast selanjutnya karena nya bakal leuwih panjang gitu jeung deui ayeuna mah cuma perkenalan podcast, perkenalan konten ieu. Jadi naha sih mang ngapodcast gitu, naha ngapodcast eta pertanyaan anu kumaneh pasti ditanyakeun gitu.
kunaon nya ngapodcast urang nya inti nama orang hayang gitu nya tadi gitu tah nu tadi anu sebelum nak urang dijelaskan, jadi orang hayang ngalatih public speaking orang supaya orang bisa luwih enjoy gitu ngobrol jeung babaturan gitu nya, diajaran di dieu gitu bari ngomong jeung sanajan direkam ge kan otomatis ngalatih public speaking oge gitu, ngalatih ngomong, ngalatih berbicara nya walaupun ngomongna teu jelas kieu wa jadi nya kembali lah yang penting diajar public speaking, nu penting percaya diri heula sih gitu inti nama. Terus kunaon deui emang nah jadi ngapodcast gitu pan, ngapodcast mah terame emang cuma suara doang gitu, suara doang kan hari video mah aya rupana gitu, nah jadi ngapodcast gitu. Jadi nya orang hayang ngajaran orang hayang ngajaran anu beda gitu, jadi orang hayang ngajaran selain ti video nya emang orang sering gitu ngupload videonya sabari jeung garing oge nya teu nanaon, nu penting ngupload kunaon sih mana jadi ribut atuh jeung aing lah kadieu lah jadi nya hayang ngajaran nu beda oge gitu, ngajaran suara gitu, lewat suara orang hayang ngajaran leuwih deukeut gitu, leuwih deukeut teu hanya lewat visual, teu hanya lewat gambar, teu hanya lewat video, tapi orang hayang ngakenalkeun suara orang gitu, hayang ngakenalkeun karakter orang lewat suara gitu nya. Karakter orang nya sebenarnya lewat suara oge kan bisa jaker mengenali seseorang gitu. Orang bisa bisa nyaho karakter seseorang teh lewat suara kan bisa gitu. Jadi orang hayang ngajaran personality orang lewat suara gitu, jadi jaker marane so enjoy lah gitu, nilai orang lewat suaranya kumaha gitu kan. Intina dasar-dasar orang podcast eta orang hayang ngalatih kahiji yang ngalatih public speaking orang supaya leuwih edun deui, jadi orang bung eleh ku ibu-ibu gitu, orang bung eleh ku ibu-ibu, mami bunda gitu kan, anu mamih gitu kan, ibu-ibu kan ari keur di pasar kan sok ngocoblak gitu jadi tukang sayur gitu. Jeng kamu tahu nggak sih Jeng, kemarin kan kamari gitu aya si anak si itu menang ieu Jeng, menang mobil gitu di hadiah ti ale-ale, anjay ale-ale ari pok teh sok bisaan kan apal meureun ari maraneh gitu, ibu-ibu keur di tukang sayur kan sok biasa gibah bapak gibah itu adalah kebiasaan eta, kebiasaan anu emang kudu dilestarikeun emang eta mah geus budaya ibu-ibu gitu kan. Jadi orang emang teu bisa ngocoblak gitu orang bung eleh ku ibu-ibu anu bisa ngocoblak di tukang sayur gitu jadi orang hayang ngajaran ngapodcast, diajar ngapodcast sampai bisa ngelehkeun ibu-ibu di tukang sayur gitu jadi hayang diajar public speaking jaker ngelehkeun ibu-ibu, targetna eta boy aduh aya wae si amang eta mah gitu kan ya gitulah intina. Orang kan jelemana icingan, intina eta sih icingan, orang jelemana icingan gitu. Jadi orang yang diajar public speaking supaya teu eleh jeung babaturan gitu, hayangnya teu saukur ngobrol doang gitu kan. Ayeuna kan budak ayeuna hari public speaking nanti karurang gitu, padahal kan maehna teh kan aya di jero hatena mah gitu, jaker nanya-nanya gitu, model lamun di kelas sok ada yang mau ditanyakan enggak, aricing ngaharulang ngalaman meureun maraneh oge gitu kan, aricing ngaharulang gitu kan. Lumahan lamun aya nu pura-pura nyekel pulpen, aya nu keur pura-pura tungkul, aya nu pura-pura ngorong aya meureun nu kitu aslina kan eta mah urang ngomong secara realita fakta jeung nu dialaman ku urang wa jadi public speaking-na kurang gitu, padahal di jero hatena gitu aya nu hayang ditanyakeun cuma era gitu, cuma sieun salah pertanyaan padahal kan moal disalahkeun ieu kan ku guru ge, padahal moal tepi ka dijiwir, moal tepi ka dikaluarkeun ti kelas moal mungkin teu. Tapi nya eta sih dasar eta tah anu jadi kelemahan, jadi kekurangan barudak gitu, barudak ayeuna gitu. Jadi mereka
era gitu, malah mereka lebih aktif di sosial media gitu, curcol anjay, curcol curat-coret di sosial media, nyeun status anjay. Eta budak ayeuna cuy kos gitu. Di hari nyata nama ada icingan hulang-hulang teparugu gitu, icing-icing modal, icing-icing hitut. Aduh, oke lah gitulah jadi etanya. Terus anu ka selanjutnya gitunya, mungkin ayo jadi pertanyaan maraneh oge, pertanyaan maraneh deui gitu. Mang, nah sih gening pakai bahasa Sunda gitu, ente di podcast, ente di video, nah pakai bahasa Sunda gitu. Eta pertanyaan sih sebenarnya sering muncul di barudak-barudak gitu, babaturan orang gitu, nah sih maneh nyieun video gitu, nyieun naon gitu kok pakai bahasa Sunda gitu, bahkan di story maneh ge pakai bahasa Sunda wae, kunaon sih mang. Eta pertanyaan anu sering muncul, padahal pertanyaan ini kan emang sering dijawab ku orang oge gitu di internet gitu, halo internet asik. Jadi sering dijawab oke padahalnya, kunaon gitu orang pakai bahasa Sunda. Tapi kurang bakal dijelaskan lah di dia ambeh sekalian gitu, jelaskan rada panjang gitu, panjang pisan. Oke, kunaon orang pakai bahasa Sunda, setiap konten-konten orang, setiap orang nyen video ataupun nyen naon pakai bahasa Sunda. Jadi orang teh hayang gitu, orang hayang ngalestarikeun budaya Sunda gitu. Intina mah eta dasar poin pentingna eta, orang hayang ngalestarikeun bahasa Sunda gitu, budaya Sunda ka kabeh gitu, ka seluruh masyarakat Indonesia gitu, bahkan ke luar negeri ari bisa mah gitu. Karenanya menurut orang gitu, ieu mah menurut orang teuing da menurut maraneh mah teu apal, ieu mah pendapat orang gitu. Budak ayeuna mah arera gitu ngomong pakai bahasa Sunda teh, nya ari di lembur mah it's okay gitu kan, di lembur it's okay marena ngomong pakai bahasa Sunda, di mana-mana ge gitu pakai bahasa Sunda, di lemburna lah pakai bahasa Sunda. Tapi ari di kota mah da so gaul so gaul budak ayeuna mah ari di kota mah hampura euy. Hari di kota mah so gaul aslina, orang pernah gitu, orang pernah di kota lah, pokoknya di kota nongkrong gitunya. Orang nyaho si eta teh emang orang Sunda gitu, emang orang wau, cuma nya orangnya ngingilu doang gitu, enjoy lah bari mantau doang gitu, mantau ti jauh. Ti jauh teh sih gak pagigir-gigir gitu di salah sahiji kafe gitu kan. Orang nyaho kalinya, orang biasa gitu hari geus eta mah nyapa tah urang anu reuas di dinya pas orang nyapa gitu, weh anjay kemana aja lu, a, 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 apa gitu, naon eta teh naon anjay, ieu bahasana sia salembur jeung aing oge gitu kan, buset kasarna kitu heuh. Mainna salembur jeung urang oge gitu, teh henteu salembur sih maksudna tetangga lah, tetangga lembur gitu, nanyana pakai bahasa Indonesia gitu kan, bahasa gaul dianan nya. Orang refleks gitu, anjir kok budak ayeuna mah gitu nyari di kota mah pakai bahasa gaul gitu, apakah orang kudu nurutan? Tapi orang tetap ke pendirian orang coy, pakai bahasa Sunda gitu. Kurang dijawab lah, anjay gaul gitu bahasana euy. Oh nya ya iya dong, jadi sorry tadi keceplosan pakai bahasa Sunda. Ya iya dong, harus gaul atuh nya, nya intina mah mainna hayang nyesuaikeun tempat sih gitu, intina keur di mana mainna kudu pakai bahasa gaul, keur di mana kudu pakai bahasa Sunda gitunya. It's okay gitunya, eta terserah ka pendirianna masing-masing, eta teu jadi masalah gitu bagi urang. Tapi nya urang tetep hari urang mah gitu, hari kan setiap orang boga prinsipna masing-masing, nyari urang mah tetep sih hayang ngalestarikeun budaya Sunda gitu, bahasa Sunda nya. Tapi lamun misalkan si jelema anu babaturan urangna teu bisa pakai bahasa Sunda nya, otomatis urang pakai bahasa Indonesia heuh. Tapi lamun misalkan si jelemana itu bisa bahasa Sunda, ja keur naon atuh bahasa Sunda gitu, hari teu dipake gitu. Padahal kan eta budaya anu emang ti nenek moyang urang gitu, ti nenek moyang urang bahwa eta teh emang kudu dilestarikeun ke generasi selanjutnya gitu. Jadinya urang hayang ngalestarikeun jeung hayang ngembalikeun deui budak-budak anu asli Sunda ja keur bangga gitu ka bahasa Sunda gitu. Bahkan orang leuwih prihatin deui lamun misalkan aya kolot gitu, kolot anu ngajarkeun budak ti leuleukna teh pakai bahasa Indonesia. Urang eta leuwih prihatin deui wa.
Karena padahal kan ajarkeun heula bahasa Sunda tah karak di sekolah kan aya bahasa Indonesia yang mungkin bahasa Indonesia bisa leuwih babari diajarkeunna gitu. Ari pendapat urang bahasa Sunda malah leuwih hese gitu. Lamun misalkan diajar bahasa Indonesia heula ka bahasa Sunda nya emang sih gampang, cuma pendapat urang bakal leuwih hese lamun bisa bahasa Indonesia heula karena ka bahasa Sunda. Tapi lamun misalkan bahasa Sunda heula ka bahasa nasional ka bahasa Indonesia nya pasti bisa gitu. Pasti bisa ka bahasa nasional. Jadi emang ti leutik emang nya seharusnya gitu hari asli Sunda mah kajenting diajarkeun bahasa Sunda heula. Ieu pendapat urang nya eta mah terserah maraneh gitu kan, pendapat maneh kumaha. Nah jadi urang yang ngelestarikeun gitu ka budak-budak ayeuna gitu bahwa urang teh kudu bangga gitu boga bahasa Sunda gitu nya. Lewat naon urang ngelestarikeunna nya lewat ieu gitu, lewat konten-konten urang, lewat video, lewat podcast ieu meureunnan gitu. Jadi urang yang ngelestarikeun gitu. Nya syukur-syukur gitu kan aya anu emang lain asli Sunda gitu, syukur-syukur maranehna hayang diajar pakai bahasa Sunda gitu. Syukur-syukur eta gitu. Urang malah leuwih bangga gitu lamun misalkan bahasa Sunda dikenal ku orang luar gitu, orang luar Sunda bahkan mainna teu kabisaeun, urang leuwih bangga gitu. Urang wah bangga euy urang bahasa urang. Aduh. Sorry lamun misalkan gandeng ge, sorry lamun misalkan gandeng karena emang imah urang sisi jalan pisan jadi henteu kedap suara oge kamar urang jadinya santuy lah bari santai-santai wae. Jadi urang leuwih bangga lamun misalkan aya orang luar anu bisa bahasa Sunda gitu. Nya selain bahasa oge gitu urang hayang lestarikeun nu lain gitu. Nya contona make iket Sunda gitu kan. Padahal urang kan sering tah pakai iket Sunda gitu. Bahkan keur sakola, keur zaman sakola SMA, mungkin ke urang bakal carita tentang sakola SMA di podcast selanjutnya ya. Sering urang ke SMA make pakai iket Sunda gitu. Sering banget malahan sering pisan tah lamun sakola kelas 1, kelas 2, kelas 3 sering pisan make iket Sunda. Bahkan urang sok diomong gitu aku babaturan ku guru. Makan marahna ngomong gitu. Dih, okos dalang maneh mah cenah, okos dalang geuninganan pakai iket. Wah, gitu kunaon jadi dalang. Wah, kunaon jadi dalang gitu kan. Padahal kan eta budaya Sunda gitu, kunaon jadi disebut kos dalang gitu. Maneh aya nu ngomong deui kieu wa. Maneh teu era emang enggak gitu. Maneh emang teu era mang pakai iket gitu. Ya era kunaon gitu, pertanyaan konyol eta teh. Duh, sorry wa urang hayang minum heula ya. Ya eta pertanyaan konyol bagi urang gitu, kunaon nya kunaon jadi pertanyaan padahal kan mainna nyaho gitu. Eta teh budaya Sunda anu emang kan teh keturunan turun temurun dari nenek moyang gitu, nenek moyang gitu. Nya seharusna mah mainna tong nanya gitu tong emang teu era. Wah, kudu era gitu, kunaon kudu era emang urang teh teu make naon gitu, make baju gitu da make gitu kan, cuma pakai iket doang gitu. Eta bener sering banget nu ditanyakeun ku babaturan bahkan ku guru oge pernah anu nanya maneh okos dalang ih make kos kitu. Ya sabodo teuing lah eta prinsip urang mah, sabodo teuing batur arek ngomong nanaon oge nu penting urang hayang ngaperkenalkeun ka batur, hayang ngaperkenalkeun ka batur khususna ka generasi nu selanjutna gitu, generasi ngora setelah urang gitu, saenggeus urang gitu. Bahkan kan ayeuna mah komo make iket kan lolobana budak ayeuna kan embung gitu make iket meureun. Da embung make iket mah da leuwih gaya make topi cenah mah. Padahal cek urang mah teu beda gitu, topi jeung iket sarua jeung nya paribasana gitu di ayeuna mah nya aksesoris lah. Leuwih gaya gitu padahal sarua wae gitu kan. Ayeuna mah anu make iket kan aki-aki, budak ngora mah da eueuh era aslina lamun ulin da eueuh can pernah urang nempo gitu anu ulin make iket eueuh aslina eta mah. Jadi urang hayang nyoba ngakenalkeun deui gitu bahwa make iket oge gaya euy. Da komo gitu lamun eta mah urang nu make mah da gaya, da kasep. Anjir, aing hayang olap ngadanguna euy. Pede pisan sia mang. Nya intina mah eta lah
pokoknya orang hayang ngalestarikeun budaya Sunda gitulah intina mah eta sih tong panjang lebar capek euy ngomongna hayang ngalestarikeun budaya Sunda gitu nya mungkin eta sih naon deui atunya jadi ieu podcast pertama pisannya jadi ieu podcast pertama lamun misalkan balelo kene lamun misalkan ngomongna ngocoblak ka ditu ka dieu nya wajar lah nya urang karak diajar hampura maaf yang segede-gedena anu segede-gede badagol maaf pisan pokona mah hampura pisan pokona mah karena urang oge ieu karak diajar ngapodcast karak diajar ngomong di hareupeun HP sanajan di hareupeun HP tapi angger we deg-degan angger we eras ya aslina urang ieu aduh deg-degan aslina urang ngomong di hareupeun HP kieu ge nya pokona mah hampura pisan urang karak diajar nya mudah-mudahan ka hareupna urang bisa leuwih pede deui bisa leuwih enjoy deui bisa leuwih santuy deui bisa leuwih bikin rileks lah maraneh bikin enjoy maraneh ngadangukeun podcastan urang ieu ngobrol ngaler ngidul gitu. Mungkin etanya jelas kunaon urang ngapodcast jeung naha sih make bahasa Sunda gitu. Jadi mungkin geus jelas jaker podcast ayeuna sakitulah tong panjang-panjang heula. Nya pokona mah ke kelanjutanna urang ngapodcast bakal tetep pakai bahasa Sunda. Tetep pakai bahasa Sunda nya walaupun campuran kos kieu teu naon lah nu penting mah kaharti jeung nya santuy lah gitu santuy nu penting kaharti jaker maneh khususna orang Sunda meureunnya nu ngarti ari orang luar mah nya teuing nya kumaha lah sita diajar heula gitu lamun orang luar anu emang teu ngarti Sunda nya sita diajar heula pokona sakitu wae lah pokona konten urang kahareupna podcast deui tentang naon ke tentang pengalaman urang ke SMA mungkin tentang naon ke anu keur rame ayeuna mungkin pokona eta lah jadi jaker maraneh tetep enjoy santuy gitu mudah-mudahan bisa leuwih santuy deui bisa leuwih rileks deui jaker ngadangukeun konten-konten urang. Oke mungkin eta wae lah sakitulah podcast urang ayeuna hatur nuhun pisan anu geus sedia ngadangukeun podcastan urang ayeuna hatur nuhun pisan pokona mah hatur nuhun lah urangnya sebenarnya gaje sih teu penting sih sebenarnya mah anjay jaker naon di maneh ngadangukeun tapi ka enjoy tapi ka akhir jaker naon da teu penting aslina ieu teh siapa ngomong sorangan anjay aduh oke geus lamun misalkan eta mah lamun misalkan aya urang teh arek ngajawab pertanyaan-pertanyaan ti sohib-sohib urang di Instagram mamun teh di mana urang kan sempet nyieun ieu jadi engke pokoknya di setiap podcastan urang di akhirana bakal ngajawab pertanyaan-pertanyaan anu ku maneh ditanyakeun gitu ku maraneh ditanyakeun jadi intina mah urang bakal ngajawab jadi kamari urang emang sempat bikin postingan sempat nyieun postingan di IG jaker pertanyaan-pertanyaan anu emang ieu anu emang jaker ditanyakeun gitu jadi aya pertanyaan ti saha ieu nya aduh sorry euy ieu ku urang datana dihurungkeun heula sorry pisan urang rekaman pake HP nya sebenarnya ieu sorry pisan urang poho euy aslina poho pisan karak inget tadi jadi so enjoy lah enjoy aya pemberitahuan deui kan anjay gitu kan jadi urang bakal ngajawab pertanyaan-pertanyaan anu emang ditanyakeun ku maraneh ya aya pertanyaan kahiji jadi urang moal ngajawab ieu nya moal ngajawab pertanyaan moal ngajawab sorry poy salah wae moal nyebutkeun arana tapi urang bakal langsung ngajawab wae pertanyaan-pertanyaanna henteu loba sih nu nanya ka urang cuma saeutik lah teu naon nu penting nuhun pisan geus nanya terus ya pertanyaan kahiji Jumbara nanti bakal datang enggak Jumbaranya Jumbarana ira sih teu apal urang jadi sebenarnya urang baheula
pernah ngilu jumbara ke bakal diceritakeun di podcast urang selanjutnya. Jadi emang loba pisan anu ku urang yang diceritakeun, hayang curhat gitu urang teh wadahnya ieu podcast keur wadah urang curhat gitu. Jadi jumbara urang baheula pernah ke SMA ngilu jumbara teh naon nya jumbara, singkatan urang poho sia singkatanna sumpah euy. Pokona jumbara nu kos ieu deui kos kemah gitu, kemah tapi PMR doang eta teh jumbara nya teu apal sih urang bakal moal soalna urang ayeuna geus kaluar sakola jadi teu apal, tapi mudah-mudahan urang bisa datang sih soalna urang ge kangen jeung suasana eta gitu. Terus aya deui gimana caranya lupain si dia dengan baik dan benar, anjay. Pertanyaan macam aon ieu macam aon. Bagaimana kumaha carana ngapohokeun si eta tong si dia si eta mean ge leuwih enak si eta. Bagaimana carana ngalupakeun si eta ngapohokeun si eta. Ari pendapat urang kumaha carana nya, carana mah dengan cara urang entong sering-sering nempoan IG-na, entong sering-sering stalking. Komo lamun misalkan si cetan anu jeung si eta teh teu dihapus, eta salah besar. Lamun misalkan hayang mohokeun, hapus cetana boy. Hapus cetan, hapus eta teh penting. Lamun teu foto-fotona sekalian hapus. Nya eta sebenarnya cara nu baik sih, baik tapi nya emang bakal ngaleungitkeun kenanganna gitu. Padahal si cet eta teh komo anu romantis gitu kan. Aduh, sekali maca kan langsung baper. Inget deui kan gitu. Jadi eta sih carana nya hapus cetana, hapus foto-fotona jeung entong nempoan Instagram lamun teu di sosial media lah entong nempo-nempo heula. Kayaknya bakal poho sih eta. Terus aya deui kumaha kolot daramang. Alhamdulillah daramang kolot urang daramang sehat alhamdulillah. Jadi nya mudah-mudahan sehat seterusna amin. Terus aya deui ieu mah lain pertanyaan sih. Maneh ka mana wae? Urang aya wae tara ka mana-mana di imah, aslinya di imah terus. Jadi lamun misalkan maneh arek ka dieu ka imah urang sok enjoy. Imah urang terbuka coy, terbuka aja keur saha wae asalkan mau bekakak jeung martabak 3. Aduh. Oke. Terus aya deui pertanyaan deui. Duh sayangna urang pertanyaan ti bangsa eutiknya kurang dibacakeun teu kabeh sih sabarna. Masih loba cuma urang ngasingkatkeun waktu lah entong lila-lila teuing podcast urang ieu. Nguploadna mahal cuy kuota. Aya deui pertanyaan, kumaha sih carana jadi kelas terbaik, kelas favorit cenah. Intina eta pertanyaanna. Jadi sebenarnya urang baheula di sakola teh urang jadi budak organisasi, asik loba pisan pengalaman urang di organisasi. Kayak urang bakal diceritakeun di podcast selanjutnya. Oke, mantap. Kumaha carana nya pokona mah eta carana urang baheula KM coy. Mun hayang nyaho urang baheula KM, ketua murid, asik. Jabatan urang eta di sakola ketua murid KM. Aduh. Jadi carana nya kumaha nya tunjukkan sikap terbaik kelas maneh gitu, tunjukkan sikap terbaik kelas maneh, tunjukkan kekompakanna, tunjukkan kesolidaritasana gitu. Lamun misalkan aya kegiatan, aya event gitu, tunjukkan kekompakan anu paling terbaik eta sih intina mah kekompakan maneh tempokeun di hareupeun guru tempokeun coy. Nya lamun ditukangeun mah sabodo teuing gitu, tapi lamun di hareupan guru tempokeun anu kekompakan maneh anu paling kompak eta sih. Oke, sakitu heula pertanyaan karena ieu durasi geus lila teuing. Pokona ieu podcast pertama urang hatur nuhun anu geus ngadangukeun secara rinci gitu, tepi ka anggeus gitu anjay. Maneh pagawean pisan euy, tepi ka anggeus gitu. Oke, hatur nuhun geus ngadangukeun. Bye bye, salam dulur.